Hayu regepkeun podcast grup 5. Payun bumi menibarala, bumi kosong, taya nu gaduhna. Mika cinta tiba heula, mugi leres aya jodona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Aisyah Puspahendrata, tiasa dipanggil Eca. Simkuring ti absen 5, kelas 12 IPS 2. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana paratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkuriang patepung deui jeung dayang sumbi. Ngan teu nyahoeun yen eta teh indungna. Kusabab kaayaan dayang sumbi angger ngora jeung geulis. Si horeng eta teh balukar tina tapa jeung mutih. Dayang sumbi oge can nyahoeun. Pamudah kasep, eta teh sangkuriang anakna. Dayang sumbi jeung sangkuriang tuluy silih pika cinta. Dina hiji mangsa, nalika sangkuriang keur lelendean, ku dayang sumbi di sisiran buukna. Teu dihaja dayang sumbi manggih ceda urut ditakol dina sirah sangkuriang. Dayang sumbi kaget kusabab eta lalaki nu dipika cinta teh geuning anakna. Ku dayang sumbi dicaritakeun anu saleresna. Ngan sangkuriang keukeuh hayang ngawin dayang sumbi. Dayang sumbi satekah polah nolak kahayang sangkuriang. Antukna nyieun siasat, mere tanjakan pikeun nyieun parahu jeung talaga dina waktu sapeuting ku cara mendet Citarum. Ku sangkuriang disanggupan. Sangkuriang dibantuan ku dedemit migawe sarat anu dipentak ku dayang sumbi. Parahu dijieun tina tangkal kai anu gede ti belah kulon. Regangna ditambrukeun di belah wetan. Liwat tengah peuting, talaga jeung parahu teh ampir jadi. Dayang sumbi tagiwur. Inggis talaga jeung parahu anggeus dina peuting harita. Dayang sumbi ngadua tuluy meberkeun boeh bodas di belah wetan. Boeh teh ngaluarkeun cahaya ngempur lir ibarat fajar. Tuluy nakolan lisung niru-niru nu keur nutu isuk-isuk. Para dedemit lalumpat kabur. Sangkuriang kacida napsuna. Parahu anu ampir ageus ditalapung nepi ka hiber tuluy nangkup di belah girang ngajanggelek jadi gunung tangkuban parahu. Talaga dibedahkeun nepi ka saat kiwari cenah jadi dayeuh Bandung. Atuh cocokna dicokot tuluy dialungkeun ka kulon robah jadi gunung Manglayang. Sedengkeun liang Citarum ngaranna neulah nepi ka ayeuna Sanghyang. Dayang sumbi diudak-udak ku sangkuriang nu geus ilang akal sehatna. Dayang sumbi hampir beunang katewak di Gunung Putri ngan kaburu ngadoa ka Sanghyang supaya disalametkeun. Antukna dayang sumbi rubah jirim, ilang warna jadi kembang jaksi. Sidengkeun sangkuriang leungit ngahiyang sanggeus nepi ka ujung berung. Pamirsa parantos maca podcast episode 4, hayu urang ngupingkeun alur episode ti grup 5. Ternyata di dieu sangkuriang masih dibutakan cintana ku indungna ngalira kalayan rupana anu sae, nyaeta dayang sumbi.
Antukna nyieun siasat mere tanjakan pikeun nyieun parahu jeung talaga dina waktu sapeuting ku cara mendet Citarum. Kusang kuriang disanggupan. Kumaha caritana? Pendak deui dina episode salanjutna di mana episode 5 bakal dibaca ku Tanita sareng Yofi.